Beb, udah lariin Beb? Beres, ngesang ya, wis capek tuh. Balik kayaknya mah. Ih, ulah balik. Kemana? Tuh beli sorabi. Kemana? Tah. Cuma eta. Buat lapar ya. Aing teu boga duit, aing mah. Wah, aing teu ngandel di dinya teu boga duit mah. Boga duit. Buat we Beb. Yuk. Amun kemana mah duitanana? Ah, tuh kumang kewe atuh ya. Aing tadi namanya kemulang. Oh iya, Pak tuh. Di mana atuh? Mana? Yang jalan lagi kieu teh. Yuk kumaha? Aing ngiri ku kieu mah. Hanteu na ripu segala. Yo, eureut aur aing tuh. Di mana atuh ieu teh? Tah. Sok Beb, juk Beb. Atuh mana eta na? Serabi. Lapar yuk. Iya, Mangga. Nah. Serabi Beb. Kenging iraha ieu teh? Nembe. Oh, nembe. Beb. Serabi Beb. Aduh aing. Teh cai teh. Lapar ya aduh. Iya, Mangga. Sok. Enak ya kenging saya teh. Oh, kering abdi. Oh, pantes. Saya lah garilis. Terus enggak ada malna. Senang Beb. Oh. Kawaratna Beb. Mengbenggol duit Beb pulang Beb. Aing. Mulang meureun nya siltak tina RT ho. Oh, itu. Halo, tak? Iya. Teh? Kita cai teh hana teu? Oh. Duh. Duh, cai lagi enak banget kan. Nyawa aja. Mantap, aduh. Tidak buat duit Beb, Beb. Alhamdulillahirabbil alamin. Teu mawa. Yang biasanya ditraktir. Teu mawa. Udah lah, lain ya. Teu mawa aing teh tuh. Enak Beb. Bagus kan kitu nama aing boga ieu teh aing boga sahib teh aing. Aing teh tuh itu bukan duit Beb, jalannya lah. Paling sabarahan ya Beb, dulu lah. Nah, kongsi 100.000 kan Oh, gimana? Boleh sawarna mewah. 100.000 mah kudu jeung boga warungna. Warung dapat Beb mah. Tuh udah lebat di lebak Beb. Bapak ayeuna mah hari Minggu mah. Minggu ya nya. Aduh, Di situ wangi mah hari Minggu malah. enak Beb. Aduh aing nikmat beneran ge. Payun aing sebar sababaraha aing mah ye. Tenang bae entok. Jalan tenang-tenang aing warung mah ieu pisang dah. Ieu enak pisangna euy. Oh, tuh buatan enak buatan si Neng mah. Urang tadi heula setik. Ke mana? Tadi heula. Teh, keur naon teh? Iya, nu cuma goreng kene. Oh, goreng endognya. Mohon. Ieu teh. Hah? Ge. Dibayar anu jami anu di luar tuh. Oh, mohon. Nu diacuk kideung nya. Topina bodas. Ya. Beb, beli hayu daharan, Beb. Wareg aing geus ngeukeun bae ya. Gawat. Ngetes di mana? Nah, di jero setik lah. Wah, mana mah biasa tuh Da kok. aing ngalapar kene. Biasa tuh kok kayak wewe masuk aneh aing. Awe boga saraki ulah. Oh, ulah. Pertama. Bisi we. Oh, alah, kitu mah ulah. Kayak gini eta mah aya nu aya etahan euy. Iya, tuh, bapak yang kene mah, Beb. Aing teu manggil nu aya etahan aing eta. Top atuh. Tah ieu tah aing hayang nu kieu eta aya ieuan ieu. Top. Heeh. Beb. Beb, aing kan bakal segedeung dia beri kenal suara dia tuh. Ayo. Nu jalma. Ah, ulah lila aing aja. Oh. Enggak, ampun dong. Aing geus sih. Mang Dayat ke mana aing paling silap ieu ya. Aing. Geus jangan pulih lagi dieu ieu. Datang. Teh? Tadi ya teh? Hah? Beli cari gerak. Aduh, aing. Iya si Mang Dayat.
Udah buan teh tadi ini kesal kieu. Kami abdi bade uih wae beli manya. Mohon mangga. Tah itunya. Mohon. Hah? Ih, ya heula. Na ieu saha Kumaha? naurna? Kumang itu kumang dayat naurna mah. Ih, kapan tadi suruh si Mamang itu kadah ditawar kuno topi bodas acuk hideung, abi mah teh terang nanaeun anjing kene. Bayar ka dieu. Aduh. Si Mang Dayat eta si Kunyu. Antun we ngomong nyebutkeun keur loba duit. Si Kunyu teh alasan ieu kalau nyebutkeun erek nempo anu keur arulin teh. Ya. Kah? Geus we dibayar ku abdi lah. Oh, sok atuh. Tah abdi ieu teh ieu 5, ieu 2, Mohon. ieu hiji. Mang Dayat tadi ieu 5, ieu hiji. Jadi sabaraha? 20.000-eun. Heeh lah aing. Ieu weuing teh tadi mah nyebut boga duit ke si Ken teh teh. Mohon. Aing betul. Aing untungnya mah duit. Terus lah. Oh iya, Nuhunnya. Mohon. Keun we ke si Mang Dayat mah. Mohon. Itu mun aya Mang Dayat. Pen tadi tagih kope jeung anu tunggu warung di dieu lah nya. Mohon. Sok nuhun lah itunya. Mohon. Lah aing Si bebek tahu rasa ku aing. Kita mayar gehu, dia mayar serabi, kita mayar pisang. Kamu si bebek aing teh Mang Dayat jangan di aing ye.